Para mitra sadaya atuh mangga dongeng urang teraskeun deui. Anu disebat para mitra sadaya nyaeta dongeng. Judulna Rusia Curug Cikidang para wargi dongeng judulna Rusia Curug Cikidang. Atuh para wargi ieu dongeng karangan Kileuksa ayeuna Nincak bagian ka-18. Dekaraosnya para mitra Nincak bagian ke-18 we. Mugi katampi kalain kabingahan atuh carios nyambung judul Rusia Curug Cikidang. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mangga para mitra nyangakeun bae. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian ka-18. Oge para mitra nu disebat pageto para mitra cek bahasa Sunda mah nyata enjing janten sadinten satos enjing namina pageto para mitra sadaya. Gitunya. Pageto teh sadinten saparantos dinten enjing namina pageto. Gitu eta cek bahasa Sunda para mitra. Aduh. Janten ke pageto lah datang. Jadi ulah diantos-antos enjing dangke sadinten enjing deui namina pageto. Janten sadinten saparantos dinten enjing namina pageto. Ulah nyebut pageto teh bleng. Mina pageto datang bleng teu datang-datang. Salah itu namanya. Aduh, salah namina para mitra. Dongeng urang teraskeun Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian ka-18. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ayeuna Nincak bagian anu ka-18. Mangga urang sami-sami Bandungan kumaha para wargi harita teh Bahjilu nu bade direweg ku monyet teh. Deuh ieu mah. Rajeun dipikat cinta atuh ku monyet Bahjilun mah para mitra. Dibogohan monyet ye. Aya kitu Bahjilun. Mangga para mitra, wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan bae. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Kumaha para mitra ketakna Bahjilun salajengna sabada anjeunna diudag-udag monyet. Mangga wilujeng ngadangukeun ieu carios judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileuksa dina bagian ka-18. Para mitra kaum dangu, Bahjilun teu ngajawab harita teh. Kalah ngaburileng kaluar ceulina rancung kawas nu sieun, ngadenge sora monyet nu kokoekan, awor jeung sora anjing. Harita mangkurip sadar pokna nyabari Noel kana leungeun Bahjilun. Ah, abah, kunaon ieu teh eling teu? Nanaonan make kikieuan atuh bah? Abah, eling teu bah? Yeuh, sing eling abah. Monyet pugu monyet. Bahjilun nyebut monyet bari muriding, reuas jeung sieun ku monyet nu ngudag-udag ka manehna. Atuh mangkurip meuning ngarenyag para wargi bakat ku reuas, sabab Bahjilun nyebutkeun monyet. Kumaha bah? Naon maksudna nyebut monyet? Kumaha ieu teh mimitina? Heueuh nakun aya naon atuh abah, kuring mah meuni reuas kieu. Kumaha ari anak kuring nah kapanggih atawa henteu? Monyet pugu, monyet ya monyet. Aya monyet. Cek Bahjilun bari luak lieu. Celeng luncat ka tengah imah terus nyumput di pojok bari dikarimun ku samping anu kabeneran nyampai di dinya. Pugung mangkurip meuning ngajenghok reuas para wargi, teu ngarti kana kalakuan Bahjilun. Malah bioon ge colohok bengong, dasarua teu ngarti kana lalampahan Bahjilun. Atungan ukur silih reret nu duaan teh taya nu cacarita. Sedeng di tebeh wetan kadenge sora anjing meuni rageg. Pagalo jeung sora jalma pating jorowo, monyet kokoekan beuki tarik. Horeng harita teh keur pada ngepung ku jalma-jalma nu dipingpin ku Pak RT. Tapi sakadang monyet kacida gagahna dikadek teu teurak diteungeul kalah kangaherengan
ngaherengan anjing geus dua nu ngajoprak daya-daya lantaran dicakaran ku monyet. Pak RT kawalahan baturna soak. Monyet teh teu beunang pelecet lumpat ka imah Mangkurip. Eta monyet ciga nu nyaho kana tujuan Bah Jilun. Da keukeuh hayang panggih hayang nagih janji. Bongan Bah Jilun janji rek ngawin ka manehna. Tapi ayeuna kalah ka ngabecir lumpat. Buriak nu ngepung bedah da sieun nempo monyet nu nyangereng nemongkeun sihung. Atuh lapur teu katewak monyet kebat ngudag ka Bah Jilun. Batur. Udag sararea. Sok udag tuluy. Pak RT paparentah. Atuh harita keneh but-bet para mitra jalma ngarudag monyet. Ting beretek kaditu ting beretek ka dieu bari rame pating jorowok. Patemalan jeung ragegna sora anjing kaayaan beuki gandeng rame ku nu moro monyet. Akhirna monyet tepi kaburuan imah Mangkurip. Regeureun heula lantaran bututna disamer ku anjing. Balicet malik bari nyakar. Kuak. Anjing geus ngagoak para mitra atuh minten. Ngowowong sora anjing teh para mitra kokowowongan bari mundur. Bangusna baloboran getih, terleng monyet teh katepas atuh Mangkurip meninga jenghok bakat kureuwas. Lantaran sakadang monyet gancang pisan kadinyana, jung nangtung bari mesat bedog tuluy dibubat babit bari nitah ingkah ka Bion. On asup ka imah on. Tulakan panto jeung janela. Buru-buru bisi monyet asup manten. Kitu ceuk Mangkurip. Bari tetep ngabubat babit bedog ngahalangan monyet. Puguh we monyet teh keheuleun. Manehna balucat balicet bari nyangereng nemongkeun sihung. Bedog nu seukeut teh ditakisan meuni tanginas. Mangkurip saber nempok kitu mah lantaran monyet teh tanginas jeung taya kasieun. Ngan untung Nabi Oon teu jantungkeun manehna rikat luncat ka tengah imah. Perug banto ditutupkeun tuluy dikunci. Malah jandela kabeh ditutupkeun da monyet bisi ngudag ka jero. Mangkaning aya Bah Jilun jep di jero imah jempe. Bion jeung Bah Jilun ngahep-hep ngadedengekeun nu di luar. Mangkurip brug-breg ditepas paselang jeung sora monyet anu ngaharengan. Pak RT bantuan Pak RT. Ieu teh monyet galak jeung kuatan deui. Bantuan buru-buru ieu. Monyet tak. Urang borok ku sararea. Tulungan buru-buru tulungan. Mangkurip gogorowokan bari tetep ngabubat babit bedogna. Lantaran monyet teh jiga tambah keheula ka Mangkurip peda ngahalangan kana pamaksudana. Ulah dilayanan urang buru-buru turun heula ka buruan. Sok turun. Ceuk Pak RT ngagorowok tari. Hatena reuwas nempo Mangkurip anu keur tarung jeung monyet gede. Sok sieun Mangkurip kawalahan mangkani geus kanyahoan monyet teh gagah jeung tanginas. Mangkurip asa diingetan celeng luncat kaluar tuluy lumpat muru ka batur anu ngajajar. Kabeh taki-taki marawa paneungeul atawa bedog. Ari monyet teu ngudag ka Mangkurip da manehna mah hayang nepungan ka Bah Jilun. Sedengkeun pantona ditulakan ti jero, celeng monyet teh kapipir imah. Tuluy tangah kana janela terleng deui ka dapur. Sigana mah hayang asup ti dapur tapi sarua pantona nutup jeung ditulakan. Eta monyet teh para mitra anehna teh kawas jalma we pipikiranna teh. Ngarti eta kana panto jeung janela kawas nu apal. Tapi teu bisaeun ngomong cara jalma ngan ukur kokoekan bari taralang tereleng ku sarerea pada nempok. Anjing nu jagjag harita keneh nyerenteng budag monyet. Pitaya nu wani deukeut mun geus tepi sok mundur deui da sieun dicakar meureun. Tungtungna kaayaan di dinya jadi rame teu puguh. Jalma-jalma ukur ngariung di buruan bari nempokeun kalakuan monyet. Pak RT kumaha ieu teh nya? Tulungan Bah Jilun jeung pamajikan kuring dia bisi monyet asup ka imah. Kumanewak nanya. Mangkurip hariwangleun. Bisi monyet asup ka imah atuh Pak RT gereuwaseun. Lantaran geus kasawang yen monyet teh galak. Mun tepung jeung awewe bakal balai lain lawaneun eta monyet teh. Kumaha atuh nya Mangkurip da monyetna weduk ye? Dikadeke teu teurak, diteungeu teu rubuh, malah anjing geus loba nu ngajoprak tuh. Kumaha urang atuh? Pak RT sarua ngarasa bingung. Bisi monyet bisaeun asup ka imah. Nyaneangan heureup atuh atawa euran ku tamang. Ulah diantep monyet teh sawau keur ngudag-ngudag Bah Jilun teh. Mangkurip nyarita deui. Ngudag Bah Jilun? Naon sababna nya? Pak RT kaget. Buka teuing ari sababna mah ngan ayeuna Bah Jilun aya di jero imah. Di imah kuring. Manehna sieuneun pisan ku monyet teh. Ceuk Mangkurip bari nunjuk ka imah, ngomongna tarik da harita gandeng ku sora anjing.
anu rageg para mitra patemalan jeung baturna. Malah maharita ge kadengeun ku Bah Jilun. Anu harita keur ngadeg-deg di tengah imah di baturan ku Bioon nu colohok pengong. Ruas jeung sieun kuno di luar, gero Bah Jilun ngagorowo ngarah kadenge kuno araya di luar. Pak RT, abah tulungannya. Sieun ku sakajang kunyuk, buru-buru tarewa kunyuk teh. Abah teh sieun. Kituna teh bari tetep ngadeg-deg kawas budak. Lantaran sieun pisan ku monyet nu galak, padahal si monyet teh lain galak, rek menta janji nu geus dikedalkeun ku Bah Jilun tetep hayang dikawin. Pak RT jeung Mang Kurip silih reret nu sejen colohok teu ngartieun. Sedengkeun anjing masih keneh rageg ngagogogan monyet. Ngan ayeuna mah tayan wani deukeut kakara direnyohan ge sarieunun anjing teh. Monyetna para mitra taralang torolong neangan lawang. Hayang asup ka imah komo basah Bah Jilun ngagorowok meuni pahimut teu daek cicing. Estu namahan susah ka Pak RT sapara kanca teu ngarti naon sabab musababna. Nah monyet teh budak-budak Bah Jilun nya. Naon sababna ieu teh? Teuing atuh Pak RT pokona mah tewak heula monyetna. Engke tanyakeun ka Bah Jilun, nakumaha atuh mimitina ieu teh. Ayeuna mah lain waktuna mikiran anu kitu, tapi kudu digawe newak kunyuk kitu tah. Temal Mang Kurip. Oh bener sok atuh euy, atur siasat. Batur-batur nareangan tambang jeung heurap, eta kunyuk urang eudad. Sabab dikadek mah teu teurak geuning. Sok buru-buru jalankeun, bising kabur manten ke. Pak RT ngagorowok pelecet saurang lumpat. Beretak deui dituturkeun kuno sejen teu lila geus aya nu datang. Mawa tamang parantinung tundoma nu saurang mawa sirib paragi ngalalau. Aki santai mawa heurap para mitra. Paragi lintara di walungan, Mang Iwo mamawa lambit paragi nyair beunteur. Atuh nu moro monyet teh saged ayeuna mah parabot aneh di sigarek ngepung gurame. Anjingna gebahkeun euy ulah sina ngahalangan bising karungkup ku heurap. Sok kepung maju lalaunan, kade ulah lolos yeuh. Ceuk Mang Kurip bari ngasupkeun bedog kana sarangkana. Malah nu sejen nurutan tuluy maju lalaunan. Monyet teh keur taralang torolong di pipir imah, dikepung ku sararea Pak RT gogorowokan mere komando. Tah ka kaler lowong, kade ulah lolos euy. Aki imin atuh ngaler saeutik eta. Jang ieu mundur. Ulah hadap teuing atuh bisi disamar kunyuk teh. Hati-hati euy. Ieu mah kunyuk jago euy. Sok siapkeun heurap, sadiakeun tamang. Awas tatan-tatan yeuh. Ulah lolos yeuh. Pak RT cuh-cih ngatur barisan. Serog-serog nu ngepung maju kabeh nurut kana parentah Pak RT. Akhirna monyet teu bisa ka mana-mana deui gawena bulak-balik bari nyangereng. Nemongkeun sihung sakapeung mali ka kaler. Sakapeung ka kidul panon buringas halit rundut rinat. Mata keueung. Rungkup. Pak RT marentah kalawang aki-aki ngarungkupkeun heurap. Bru karungkup pisan kana monyet. Tapi berat ramo anu rangwas teh ngaruksak heurap meuni bangun hipu jeung babari. Buru-buru erat rungkup. Pak RT hibut deui marentah, bru sirib dirungkupkeun pedesur ku lawit tamang heurad. Bru deui heurap ngarungkup tungtungna monyet teu bisa walakaya najan guguru-bugan ge teu bisa ngejat. Kalah gahul ki pajejeut, keur jalma-jalma surak meuni eak-eakan, anjing pating serenteng rek ngarontok tapi dihalangan. Harita para mitra Mang Kurip tuluy nyarita. Singkakeun anjingna euy, ulah sina ngadeuketan. Mang Kurip bari muru kana monyet nu sajen nuturkeun, "Kai, anjing anu kowowongan teh ditajong ku hiji kolot." Nepi ka gogorentelan tuluy kabur bari kokompodan nu sajen dibaledog ku baturna nu mawa popongkol. Atuh anjing tayen wani ngadeuketan monyet lantaran disingkahkeun. "Ringkus euy, bulan desa kalian ku heurap. Talian sukuna sing pageuh. Kade ngegel sing cilaka." Ceuk Pak RT bari tulus nyekel punuk monyet. Nu saja nyekel leungeuna kupko pada daek atuh akhirna mah beunang monyet teh nu aya di dinya eak-eakan surak bakat ku atuh. "Hore, beunang euy, beunang!" Cenah meuni ribut mata katorekan. Sarerea ngarasa bunga. Bah Jilun jeung Bioon panasaran kolotrak muka panto. Tuluy pating torojol ka tepas jerut kaburuan milu nempo ka monyet nu geus diringkus. Barang jol Bah Jilun sarerea colohok lantaran ukur make kolor jeung kaos kurung. Buku sut beungeut pias panon celong jiga tas gering ripu. "Tah geuning abah bijil. Ieu beunang kunyuk teh bah," ceuk Mang Kurip bari ngareret. Hatena teger ayeuna asa ngemplong. "Heueuh syukur Bang. Aduh,
Menyasa geus dikerek ka babah teh bakat ku sieun. Nah aya kunyuk galak-galak teuing nya. Kunyuk naon atunya? Cek Bah Jilun bari ngusap beungeut. Bulu punuk karasa muriding lantaran inget kana kajadian. Peuting teh geus teu eta teh lain monyet samanea ngan ukur wani ngabejakeun ka batur. Hapunten. Ngan teu wani ngabejakeun ka batur lantaran era jeung wirang. Bawa ka hareup euy kurungan kurangap. Yuk urang nangap lalakon Bah Jilun. Kumaha cenah pang na bisa kieu teh? Ceuk Mang Kurip bari leumpang ti heula. Muruk kagolodog gek giuk di dinya. Nu sejen nuturkeun ari monyet pada ngagotong. Tuluy dituna di buruan, di kurungan kurangap sarta diriung ku barudak jeung kolot. Sawaleh dariuk dina golodog meni ngajajar malah bioon ge aya di dinya. Bah Jilun jeung Pak RT geus tarapti rek medar lalakon, ngan teu aya nu ditepas, kabeh di luar bae. Lolobana mah dariuk dina batu hareupeun golodog. Bah, kumaha mimitina ieu teh? Naon sababna isuk-isuk keneh geus diberik-berik monyet? Nya diudag-udag monyet jeung di monyet di mana tuh ieu bah? Kaget sabab kakara ayeuna aya monyet kumawani asup ka lemur. Ceuk Pak RT mimiti mariksa nu sejen jempe nunggu jawaban. Lah, nya eta atuh bingung abah teh da teu ngarti puguh abah teh. Tembal Bah Jilun bangun asa-asa. Manehna teu pati wani rek nyaritakeun nu sanyana. Lantaran geus kasawang piwiraangeunana tangtu bakal pada nyeungseurikeun. Wah, piraku teu aya mimitina mah bah. Ulah asa-asa bah terangkeun we kalayan jujur ngarah babari mikiranana. Sabab ieu monyet teh jiga lain samarangan asa jabana tiga gat waduk deui. Oge jiga geus wawu jeung abah. Ieu teh tangtuna ge aya sabab musababna, aya kasang tukangna. Nah kumaha mimitina jeung deui kumaha ari anak kuring? Kapanggih atawa henteu? Ceuk Mang Kurip bari neuteuk. Manehna panasaran hayang nyaho kana kaayaan Bah Jilun anu sabenerna. Lantaran teu percaya mun taya sabab-sababna mah puguh Bah Jilun ngarasa bingung jeung asa kaboker rusiahna. Kieu Mang, abah teh ti kamari terus-terusan ngidar maluluh nyinining. Akhirna manginu aneh puguh abah teh. Bah Jilun tetep teu wani ngedalkeun lantaran manehna geus ngarasa yakin yen dirina katipu ku siluman. Pak RT jeung Mang Kurip beuki panasaran. Nu ngariung rayong nananyakeun, meni gandeng matak bingung pikeun Bah Jilun, komo bioon meni curing hak pok nanya meni pangtarikna. Kumaha anak kuring teh abah, kapanggih henteu? Apa nu soson-sosoneangan teh ngan abah sorangan? Kumaha hasilna? Bah Jilun kalaka ngahuleng, manehna ngarasa keung ret kana monyet beungeut ngadak-ngadak pias. Ras inget kana kajadian peuting, rei bulu punukna muriding, keung jeung kukurayeun. Ih, yey, galila teuing. Amit-amit puguh ge. Gila. Ceuk Bah Jilun setengah teu sadar, puguh sararea beuki teu ngarti. Kumaha ieu teh bah aya naon atuh sanyana ieu teh? Jeung monyet di mana ieu teh sabenerna teh? Kumaha mimitina ieu teh? Naon sabab-sababna ngudag ka abah? Ceuk Pak RT tuluy ngadesek da panasaran hayang nyaho kana jujutanana. Lila-lila Bah Jilun nekad manehna rek ngabejakeun rusiahna. Kapalang era kagok borontok kapalang caramang cenah para mitra. Da bisi matak jadi panyakit mun teu dibejakeun. Komo da ieu mah aya hubunganana jeung siluman. Kieu harita teh para mitra Bah Jilun tuluy nyarita. Sok atuh Bandungan ku sadarea kieu mimitina teh. Kalayan teu asa-asa deui derek-dak Bah Jilun nyaritakeun sakabeh pangalamanana ditetek ti mimiti ini tug nepi ka danget harita. Kumaha atuh para mitra sabada harita Bah Jilun ngadongengkeun lalakon manehanana nu aya patula patalina jeung sakadang monyet. Puguh we atuh para wargi sadaya. Sarerea colohok bengong bioon ngajenghok Mang Kurip ngalenyap. Inget kanu jadi anakna nu can puguh laratanana. Nu pangreuwas nama dumeh aya nu jiga nyinining tapi buktina bet jadi monyet. Akhirna timbul pertanyaan nu matak bingung ngaha nyinining nu jadi monyet atawa monyet nu jadi nyinining. Ieu pertanyaan ampir rata ngancik dina uteuk unggal jalma nu aya di dinya. Tah, kitu lalakonna teh. Mangawe nyangakeun ka sadayana.
Nah kumaha lamun geus kieu ye? Pugu abah teh bingung jeung sieun deui. Bah Jilu nutup caritaanana nu aya di dinya pating rarenghap narik napas panjang. Tuluy ngareret kana monyet anu dikurungan ku Rangap di riung ku barudak. Kumaha tukang kurip? Kamana anak urang nu sanyana? Buah-buah jadi monyetnya. Wating eta monyet anak urang. Gusti nu agung kumaha tuh ieu teh? Hing Bioon ceurik teu puguh manehna inget ka anak. Melangjeng hariwang puguh sarere reuwas. Mangkurip ngahuleng bakat ku bingung hampir kapangaruhan ku caritaan Bioon buah-buah nyaan anakna teh jadi monyet. Kumaha atunya buah-buah nya eta anak kuring bah. Na dikumahakeun ku abah teh atuna betsina jadi monyet. Ceuk Mangkurip siga nu linglung. Pikiran teu teteg teu bisa mikir kalayan wajar. Lantaran melangka anak sedengkeun Bah Jilun beuki reuwas. Sieun katohyan, sieun katudingan bisi magarkeun ku manehna jadi monyet nate. Padahal teu nyaho naon-naon, malah manehna ge sieun ka bina-bina. Ih, ulah boga pikiran kitu, Mang. Abah mah teu lumasa ngarobah mamang, anak mamang jadi monyet. Pugu abah teh katipu geus kapalingan teh nyo. Ulah kitu, Mang, ampun teuing. Ampun, Mang. Ulah kitu, Mang, ulah. Bah Jilun geumpeureun nu ngariung taya nu nyarita ngan ukur colohok kaget. Jadi kumaha atuh buah-buah monyet teh anak kuring? Dedeuh teuing anak king. Ieu emak geulis kunaon atuh hidup teh? Bioon lumpat muruk kana monyet nu dikurungan rek dilaan talina. Tapi geuwat diburu harita ku Pak RT para mitra sadaya. Bi, ke heula sing sabar Bi. Ulah rusuh teuing di sing cilaka. Keun urang badamikeun heula. Oge, leungeun Bioon di jewang. Tuluy dibawa deui kana riungan malah mah dipapagahan ku Mangkurip bari nyarita semureuwas. Nyaon ke heula sing tenang. Keun da geus loba batur ayeuna mah tang tuku sarere ge pada nulungan. Ulah rusuh bisi nyalahan babakuna mah. Bioon teu nemalan Cipanon beuki juu. Kek tiuk dina golodog di deukeutan ku Mangkurip da bisi kumaha onam. Ari Pak RT jeung Bah Jilun silih pelong duanana ngarasa kaget sedengkeun nu sejena ukur moloho. Mata keung Pak RT cing atuh tulungan abah. Nya kudu kumaha atuh lamun geus kieu ye. Asa riweuh jeung bingung abah teh. Keke Bah, sing tenang heula ngarah badamina tu manina. Ayeuna kuring rek nanya ka abah. Nah, ka mana kamari teh basa neangan nyinining? Ngaliwatan tempat nu sanget atawa henteu? Sugan bae aya laratan. Pak RT kalah kamalik nanya panoneuteub seukeut ka Bah Jilun. Nu matak abah teh. Pan buriteun di nu hara-haraeun saterusna abah teh teu apal kana jalan. Tuluy mapai nu remet. Nya ti harita pikiran abah teh jadi teu puguh. Nu akhirna tepi ka nu nangap wayang abah teh harita teh. Jadi ka aya nu disorang ku abah teh sanyana mah teu kapikir. Teuing di mana da puguh linglung abah teh. Tak itu Pak RT. Silaka atuh ari kitu mah. Hese mikiranana. Tapi teu kudu reuwas lah keun. Keun bae da ayeuna mah geus salamet. Ngan kari mikiran monyet jeung nyinining. Naon atuh nu sanyana? Nyinining nu jadi monyet atawa monyet nu jadi nyinining? Jeung di kumaha nu sanyana bisi abah katipu deui kieu. Da ayeuna urang cokot monyetna ngan kudu diringkus sing pageuh bisi kabur ku sarere urang titenan. Na eta monyet teh nyaan atawa lain? Ceuk Pak RT bari nunjuk kana monyet. Nu keur pada ngariung ku barudak. Tah bener bae kitu Pak RT, satuju pisan lah. Sok atuh. Mangkurip satuju kana usul Pak RT ngan Bioon mangahuleng bae. Bari ngumaret Cipanon. Sok atuh sok, bantuan bah. Mung abah mah sieun di karawas. Bah Jilun muringis. Keun ku kuring atuh. Leos Mangkurip ngadeuketan monyet. Dituturkeun ku Pak RT jeung sawatara jalma nu karolot. Barang geus tepi kaburuan monyet teh dibuka kurungna kepada nyekel. Tuluy diringkus pageuna keur regenyeng dipangku ku Mangkurip. Tetela berat da puguh monyet teh gede naker, plus Mangkurip katepas. Monyet sina ngagoler dina palupu. Bah Jilun jeung Pak RT arunggah Bioon nuturkeun. Ari Pak RT punten anu sejen rongohok di luar, teu loba nu asup katepas bisi heureun. Cing pariksa ramona heula, Mang, terus awakna. Nah monyet nyaan atawa mamalihan ieu teh? Pak RT marentah tuluy ku Mangkurip di titenan apik pisan.
Malah Bahjilun mantuan tapi tetelak monyetnyaan. Ngan aya bedana basa melong ka Bahjilun eta monyet ceurik sorot panon si ganungan naha-naha kawas nu nagih janji ka Bahjilun. Nah ceurik monyet emang. Eta cipanona murubut mang. Heueuh bahan aku naon atunya. Mang Kurip heranin. Nu sejen colohok barang keur kitu kocak monyet teh jejeritan. Sora tarik mata katorekan tuluy abrug-abrugan hayang leupas tapi ku Mang Kurip dicekel pageuh pisan. Harita Pak RT tuluy nanya, "Waduh, aneh yeuh. Nah monyet naon nya?" Pak RT bingung. Jep sarerea jempe ngan monyet nu jejeritan bari jeung adug-adugan. Adug lajer mata kuatir cipanon murubut estu mata kaget jeung kuatir. Ku sarerea pada melong lila-lila bioon curiga pok ngomong, "Kang Kurip, cing atuh tarekahan sing bener. Buah-buah ieu teh nyaan anak urang nu robah jadi monyet. Sanu nyaho ieu teh katenung ku siluman atawa nu ngaheureuikeun ku jalma jahil. Tulungan atuh Kang bisi anak urang. Duh, dedeh teuing geulis. Mang bararaid teuing make kudu jadi monyet geulis." Segeruk bioon ceurik. Malah nyuuh bakat ku sedih sarerea miluna langsa tapi bingung ku kaayaan monyet. Hate Mang Kurip kapangaruhan deui. Da nyaah ka anak nu leungit jeung deui kaget nempo monyet nu ceurik. Kumaha atuh nya Pak RT? Naon atuh ieu teh sanyana heran teuing kuring mah. Ayeuna mah kieu Mang Kurip lah. Eta monyet kurungan deui kurangap tapi ulah diburuan di dieu we ayeuna mah ditepas. Talina laan ulah diborogod deui si keseleun. Tak kitu emang cek Pak RT tegas. Terus kumaha naon nu kudu dipilampah ku kuring? Teangan aki antri. Sina ka dieu ayeuna pisan sugan we ku aki antri mah kanyahoan. Nah naon atuh ieu teh nu sanyana? Jawab Pak RT. Tah bener. Bener pisan minta tulung we ka aki antri. Nah aduh menikah kara inget ayeuna nya. Nita si ading we sakalian. Cek si Bahjilun bari marah mai bungah ngadenge caritaan Pak RT. Sarerea luak liuk neangan ading horeng teh teu aya di dinya ading teuing ka mana. "Eueuh Kang ading mah, keune ku kuring urang teang," ceuk hiji jajaka nu bari ngacung. Sarerea ngareret atuh Pak RT bungang, "Tah geuning aya Jang Ewo. Jang Ewo daek cik atuh susulan Jang aki antri kadieu kitu. Tulungan aya sakadang monyet kitu kade ulah heula teh nya." "Mangga Pak," leos Jang Ewo ini. Meningingki sarerea beuki panasaran hayang nyaho kana jujutanana nu sanyana. Nah naon anu tumiba ka monyet teh? Bet mata kaget keur sarerea. Bioon masih keneh ceurik ngabangingik melangka anak nu geus 2 peuting taya mulang-mulang. Sedengkeun neangan leleng lalengoh bae. Sakali aya anu datang bet mawa pikiraneun kalah ka mawa monyet aneh, puguh matak riweuh keur sarerea. Da Mang Kurip kasebut lalaki, hate teh teu burung tagibur, bingung jeung loba kamelang. Cag tuna heula kaayaan di imah Mang Kurip nu keur ngariung-riung monyet di tepas. Ayeuna caturkeun aki antri harita teh kakara hudang sare. Sababa sapeuting nyaring wae kakara dug sare sanggeus janari leutik. Puguh hanep kabeurangan, da kamaritas capek neangan nyinini. Basa aya nu ribut teh ngadengeun eta ge ngan teu malire da capek jeung lungse. Ngan ukur bisa ngajentul bari ngalamun mikiran nyinining nu taya laratanana. "Aing teh geus koyo tapi kakara ayeuna dibere pasuayan nu sarua kieu. Nya kamana sanyana nyinining jatuhnya? Dibawa ku manusia atawa ku siluman? Unga diimpleng dina hate teu poe. Disawang ku perasaan teu daek temo. Aneh ieu teh naha kudu ka mana neanganana. Aing mah hayang meunang konso teh lain kabita ku sae mara. Tapi ngarasa wajib pikeun nulungan kanu keur susah. Komo da ka Mang Kurip teh sasat anak sorangan pilaku mun ku aing diantep. Tapi aduh lebeng taya laratanana, na kudu kumaha jeung ka mana neanganana." Ceuk hate aki antri bari ngalepus udud padudan. Sawangan masih keneh kumalayang kanu angang ka tempat-tempat nu penting. Anu tadi kungsi didatangan tapi lebeng taya laratan nu pasti, nyinining teu kapanggih tapak-tapakna acan, komo da geus 2 peuting.
Barang keur ngalamun kitu torojo jang Iwo datang meningah hega. Kawas nu kacida capena malah beungeut burahay beureum, serog kadeukeut golodog gek diuk bari ngomong. "Hi, diaturan lingi ka bumi mangkurip ki ku Pak RT." "Aya naon ujang? Meuni asa dareuwas teuing aki teh. Aya nu hajat atawa kumaha? Boa-boa nyinining kapanggihnya. Kumaha saya mah ujang? Ih, sanes kitu-kitu tulungan sakadang monyet." "Monyet? Tulungan kumaha, Jang? Nah, monyet saha nu geuring?" "Ih, monyet Pak RT tuh ayeuna mah aya di bumi mangkurip. Enggal tusing ka ditu. Ayeuna ki ulah henteu margi pada ngantosan aki teh." Cek Jang Iwo bari tuluy nangtung deui. Kawas nu geus hayang indi. "Daek samadin teuing teu ngarti aki mah. Moal aki mah moal ini tai teu ngarti mah naon bari nage katambuh aku." "Ulu lah kitu ki sing hawatos ka bion nu nangis bae. Malah mangkurip ke meuni alum margi aya nu aneh, nyinining teh jadi monyet nu mawe enggal tulungan." "Hah? Nya ujang?" Aki antri ngagurubug bakat kureuwas. Kawas nu kahuruan janggot baham calangap socabun celik. "Muhun meureun ki," Jang Iwo teu kireum-kireum. "Ih, karek meureun. Tapi jadi penasaran aki teh hayu atuh ujang. Mun mangga tuh enggal diantos pisan," cerut aki antri turun. Tuluy nutupkeun panto. Leos indit dituturkeun ku Jang Iwo, duaan gagedig leumpang bangun rusuh. Ngajugjug ka imah mangkurip. Sajroning leumpang teh hate aki antri tagiwur teu puguh. Lantaran heran ku caritaan Jang Iwo nu bieu jeung deui pirasat aki antri kacida gorengna, manahna sesebelakan bae. Barang jol ka imah mangkurip sarerea curinghak semu ato. Sedengkeun aki antri colohok heraneun sabab didinya loba jalma. Jeung kadenge sora nu inghak-inghakan ceurik bangun anu kanyanyerian. "Terasa kalabat ki di dieu teh calikna ki," Pak RT ngagupayan. Nu diuk di lawang nyingrai mere jalan kalacat aki antri unggah. Gek calik dina palupuh nyarane kana bili. Manahna kaget ningal monyet anu dikurungan kurangap diriung ku sararea. "Aya naon kitu Jang RT? Ngalon ngariung-riung kunyuk bari jeung aya nu ceurik. Meuni mata kariuang aki mah. Na monyetna naon gede-gede teuing ieu teh? Mun ngalah saha atuh ieu teh monyet teh ujang?" Aki antri bari melong ka monyet. Nu dipelong malik neuteub curucud cipanon biji leuwih cerit ngoceak mata kecil. Atuh meni ngarempod aki antri gereuwas. "Dulu eta. Nah, aya kunyuk bisa lewehnya. Naon ieu teh?" "Mawi abdi teh teu terang ki nyangakeunna sadaya-daya ka aki. Mugi tiasa ditarekahan. Naon atuh ieu teh nu salaresna? Margi ari ningal kana kalakuanna mah tak heran ki," cek Pak RT Daryanaker. "Ku kaharji ku aki oge da memang aneh ieu kunyuk teh. Tapi kumaha mimitinya atuh? Saha nu newaknya jeung ti mana asalnya? Naon sababna diceungceurikan ku bion? Ieu hate aki jadi bingung ieu teu ngarti babakuna mah." "Kieu kawitna mah ki, mangga Bandungan heula nya sing tenget ieu. Babi bade diterangkeun dumasar kana keterangan ti Bah Jilun." Atuh para mitra sadaya barabat Pak RT nyaritakeun naon-naon nu geus kajadian. Ti mimiti ribut moro monyet tug nepi ka danget harita geus kitu mah nanya ka Bah Jilun. "Laras Bah?" "Laras Pak RT, tak kitu lalakonna di aki." Aki antri ungut-ungutan. Anjeunna kaget ngadengi keterangan kitu teh. Sabab mata klieur mikiranana asa teu kaharti ku akal. Teu kahontal ku pikir sedengkeun. Nu ngariung didinya meni simpe narungguan jawaban ti aki antri. Tapi nu didaguan kalaka ngahuleng bioon teu sabar pok ngomong. "Kumaha tuh ieu teh aki? Nah monyet teh pun anak atanapi sanes. Nah ka mana ari pun anak nu sanyana naon margina bet janten kieu?" Uyuh. Puguh bingung aki oge. Bingung aki teh nyon. Aduh. Lantaran dia mah aneh, moal bisa diterangkeun sagawaya, kudu aya heula jujutan anu sanyana. Tapi keun bae ulah gugup ku aki rek diakalan, cik menta parupoyan jeung menyan sakalian. Susuganana aya nu bisa nerangkeun. "Mangga ki." Bion ngorejat ayeuna mah aya deui harepan.
Kapan anyar leos kadapureknya diakeun parupuyan jeung menyan. Menirusuh harita teh para mitra bakat ku panasaran. Hayang geura nyaho kana jujutan nu sanyana. Teu geus datang deui tuluy parupuyan dituna payuneun aki antri. Gek diuk dina urut tadi ari sakadang monyet jejeritan keneh. Cik urang jampe na kumaha atuh ieu teh nu sanyana. Sabab jiga-jiga lain monyet samanea ieu teh. Moal burung semah di alam jauh meureun. Menyan tuluy di jampean nu ngariung meuni simpe taya nu nyarita mung hanya kal waktosna kabujeng sehe.